tong reueus pedah anjeun jadi curug. Bisa tutunjuk jeung paparentah, marasa asa aing pangkawasana, boga titel jeung pangkat, ngincak kanu leutik, kacingir. Balaga kanu gede, da anger ku jempol mah anjeun teh eleh. Anjeun jempol ulah adigung pedah anjeun bisa ngelehkeun curug. Anjeun kudu bijaksana, ulah salah lengkah, da anger ku cingir mah anjeun teh taluk. Maneh cingir, tong popo lontong jeung borongongong, pedah eta maneh geus bisa ngelehkeun jempol. Sangkilang maneh teh leutik, da anger maneh teh ku curug mah moal bisa ngalawan. Intina dina kahirupan ieu urang teh kudu silih ajenan jeung silih hargaan, silih asih, silih asah, silih asuh, ulah silih elehkeun, tapi kudu silih elingkeun.